أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا Maulidan di setiap kampung kudu digerak-gerak. Ulah niat nanaon segala burukat berkat. Tama sakadar seni doang lantaran orang beki dahar ya nyeun dahar. Sebab marhabana besi teu kenceng. Aya gitu bapak geus dibere dahar. Ya Nabi salam alaika. Coba can dahar. Ya Nabi salam. Mendak di lembur lamun lalaunan berarti panitia blonda. Can mere dahar tah kajen gua ge. Tapi lamun panitia na mere dahar, tah berkatna tah daharna. Teu kaburian Nabi salam baliknya na. Nah ieu. Bahasa instruksi bulan mulut urang bae tah bageus gagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niatna naon mun di lembur aya nu maulidan saha kiaina tanyakeun urang kadinya hadir ulah aya unsur-unsuran ngagungkeun ka Kangjeng Nabi ke karasana urang geus mau hasil ngagungkeun urang oh ieu sebuah pengakuan ka Kangjeng ku urang dilaksanakeun di akhirat engke ku urang karasa sinar-sinar ngagungkeun. Cenah di lembur aya Muhammadiyah cenah ngalarang bae segala Persib. Aja aman geus aditu. Urusannya mah aing mah aing we sia deuk ngalarang aing. Elos moal bebere berkat cenah. Elos aditu. Aing mah aing we sia Muhammadiyah ngaharamkeun gamulid ngabidah-bidahkeun kajin. Aya Agustusan si Agustus. Ulang tahun diri sia ulang tahun soekeun sumut sia ku aing sia. Wah, ieu tah hebat orang kulon teh kos kitu main soek-soekeun bae. Ini sia ka ditu aing mah teu perlu aing mah sia. Tah geus hareudang Muhammadiyah mantak Muhammadiyah di Tangerang mah hareudang. Muhammadiyah, Persis, Wahabi. Emang teu gerak kita gerak. Asal ngabidahkeun bae ka maulidan lain kiai nu marah. Nu tilok salat teh jawara. Goblok sia. Segala ngabidah-bidahkeun segala naon je aing salat tilok naon teh gelut aing sia. Je cak Muhammad dia pun jadi kos kieu tuh. Ini sia ka ditu beuleung di masjid ku aing. Wah. Teh mentek jawara antep ke. Antep kedua malah mun aya jawara galak kos kita antep. Si eta bae geus kahareupeun ku urang. Tanya ku sia gagal mah je atuh aing hayang ka sorga mah. Jadeureus ku urang. Cenah kiai bagian kulan kos kieu mah. Geus jadi. Mantak teu bartaheun. Muhammadiyah, Persis, Wahabi, Syiah, Tangerang teu saha. Aya ngembangkeun Syiah geus. Tilok benta izin deui ka kiaina. Datang dicekel bae huluna. Goblok Syiah ngembangkeun. Je, ngadu dalil. Teu perlu dalil aing mah. Abah aing baheula lain kos Syiah agamana. Geus bae beres teu jawab dalil teu ngadu dalil jeung jawara deui kumaha tuh. Bisa batak aya Syiah di urang pletek-pletek ajur diana. Eta hebat datang Tangerang Serang Pandeglang biduk teh nyaona naon ini. Sikat habis. Batak kula sadatangan kiai ti Jawa Tengah, Jawa Timur nyaritakeun Muhammadiyah Wahabi kula sari bae. Sari bae beneran anu ngahajat di Jawa Timur naik pesawat ka dieu 5 kiai nyaritakeun Jawa Timur perkembangan Syiah dan Wahabi luar biasa. Kiai langsung naik pesawat. Kula sari bae kiai kenapa sih ketawa aja? Ya urusan Jawa Timur, urusan Tangerang. Emang kan Tangerang enggak bisa maju kula. Emang kenapa? Bukan nama santri ngobrol ke kiai, nama jawara di sini kan. Makanya jawaranya dilindeuki nama saya. Apa itu lindeuk? Biarin aja.
nyari geserian bae terus diajak dagu. Oh iya Tangerang mah begitu aya naon-naon bae nyana maju gerak sorangan bisa babara titik di Tangerang nu endek ngembangkeun Wahabi bang geus ku Jawara nu tilok salat beneran nu beuteungna kunyana di kitu Muhammadiyah kaget ini mah bukan urusan berantem cek mah gagah berantem aja sieun nya lagi bari mabur ayo geus antep ke Wahabi Syiah tah ku Jawara beak mantar Jawara di urang mah di Tangerang sareng Bandagerang wah muludan salat menteu tuh masalah salah Jawara ge nyumbang akuanya nah ayo ge di akhirat teh ge aya ge presentasi iya tuh sadu Jawa jadi akuan kayaknya naik akuan di situ ya Allah ya kos gitulah seputar perjuangan Kangjeng sahabat para aulia Allah gitu bae tiba lagi variasi antepkeun salila berjuang naluhurkeun syiar agama Allah dengan berbagai motif ke aya manfaatna jang dirina Allah anu bakal mereka manfaatan jadi urang leuwih ngurusan zahir ya awak batan ngurusan batin urang ngaji teh hartina hayang nyaho ka bener sanggeus bener hayang make kana kabeneran lantaran menuju anu maha bener sebab nu balenger lah nu bakal diasupkeun ka surga Allah geus urang rapihan urang harambang sakurudat kredit bunga-bunga bang mumpung hirup keneh urang bersihan awak urang bersih ngadadak isuk maot urang geus bersih harta-harta urang teh can pugu dicekel ku anak mah paning urang dibersih-bersihan bawa melalui sedekah ieu harta ka akhirat kadeuleuna mah bangunan teh masjid majelis sorenganannya ngagupai okos tukang menta-menta yatim piatu eta teh cik zahir mah menta cik ahli poikoh mah ahli tasawuf utusan Allah anu hendak mawa harta urang ka surga leuleus urang lamun inget ka dinya mah suki-suk jol aya nu menta-menta ka imah urang secara zahir nya dagang keur macet nya aya nu menta-menta boro-boro jang batur puguh jang meuli beas ge can aya tapi geus aya nu menta-menta horeng utusan Allah dikadapurkeun mah paling di dahar tapi bikin kasih eta cek Allah dibawa ke akhirat tuh kan gini orang ngadengekeun mah coba praktekeun pahit waktu pasti itu lantaran nisbat dinu pelit ada itu barahan waktu amin terus ya menta-menta bang jangan mana batur sia malah ditanyakeun kan ulah sorangan aya ka dia 10-an ambo panggana malah ya tanya bos gitu awas ya ada di isu-isu tampilin coba ya eta masjid teh kadeuleuna wa panitia mentaan jang sebuah bangunan padahal hakikatna macak masjid titikeun sia di aing deuk ka akhirat kitu keneh majelis talim kadeuleuna mah bangun kos kitu urang gorenganan eta teh ya jembatan dibawa duit urang semen nu besi dan lain sebagainya jang urang kayak di akhirat sok gerak renung-renung ku urang antara zahir jeung batin lepas secara zahir teh leungeun urang horenganna nempel jadi jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat gede deui jembatanana leutik deui
aja deh mangan semen sasak udah ngaguling di situ. Asal lain kadua lain kaheun lah lumayan. Aja nangan nonton doang kareab. Kaheab nonton doang malah deuk nyokotan. Aduh. Nah, tinggal tergantung kumaha orang meraktekeun. Gitulah seputar pembangunan majelis taklim